diri orang teu upami endog ayam sabaraha sakilona aya hargaan endog meri aya hargaan ari endog jalmi aya hargaan daya da aya cobi urang ngadakeun urang teh leuwihna tibatan hayam berarti sarasana mah sugan aya enjing-enjing ibu dagang, ibu teh gaduh caroge teh ustad, barade endog ustad gitu ya, ente non isin dagangkeunana oge, oh berarti urang teh leuwihna dimuliakeunna ku Gusti Allah. Jadi upami urang apal kana aibna, diri urang ku anjeun teu sieun ditembong-tembong oge, ngarumaos. Tak anu sebenarnya kumaha faida arafal uyub amkanu al ilaj mun teh urang terang kana eta aib kana eta kawirang da kulantaran urang teu wirang teu apal kana eta kawirang teu bisa ngobatanana da teu apal banget lawan maul karena urang teh teh kawirang urang teh kedah apal heula kawirang urang naon maka urang kakara bisa ngobatanana faida arafal uyub amkanu al ilaj walakin aksara khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim tapi kaseseueurana makhluk teh bodoh kana aibna sorangan tapi naon ya ra'adum alqada fi ain akhihi wala yar aljida bi aini nafsihi katingali kahinaan di dulurna tapi teu katingali kawana dina dirina ari gajah ari gajah jauh hati terus